Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes, kumaha rencana sadayana damang. Alhamdulillah sae pangestu. Alhamdulillah rabbil alamin dina danget ayeuna mistati tiasa nyarengan deui rerencangan sadayana tangtosna di pelajaran bahasa Sunda. Tah di pelajaran ayeuna teh urang tos dugi ka pangajaran K5 nya nyaeta ngeunaan pupuh kinanti. Tangtosna rerencangan sadayana atos terangnya pupuh kinanti teh naon teras temana teh naon nya. Pupuh kinanti teh kanggo dina pangajaran ayeuna temana nyaeta mikanya sasatoan. Mikanya sasatoan atanapi menyayangi binatang ya. Mistati yakin teman-teman semuanya sudah hafal ya, sudah tahu ya. Kita sudah belajar apa itu pupuh kinanti, bagaimana wataknya, juga temanya untuk pupuh kali ini ya. Nah, urang lajengkeun sanaos atos apa, tapi mistati bade ngulang sakedik ngeunaan pupuh kinanti nya. Rancangan anu soleh anu soleha, yuk sapertos biasa sateu acan diajar urang kawitan ku ausan basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, hari ini Misati mau mengulang apa yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu, yakni tentang pupuh kinanti. Pupuh adalah salah satu karya sastra bahasa Sunda ya, teman-teman ya. Bisa dilihat di sini tentang penjelasan pupuh. Pupuh nyaeta salah sahiji karya sastra Sunda anu mangrupa puisi atanapi sajak anu dikawihkeun atau dilagukan ya. Nah, watak pupuh kinanti ini adalah menggambarkan rasa khawatir, menggambarkan rasa dedepeun atanapi rasa nyaah atau rasa sayang ya. Berhubungan dengan tema kita yang kemarin yakni tentang binatang-binatang, jadi hari ini Mistati mengajak teman-teman untuk menyanyikan pupuh kinanti yang isinya tentang menyayangi binatang. Nah, Hamis temana kedah menyayangi binatang margi, menyayangi binatang atanapi mikanya sasatoan salah sahiji sikap anu sae anu kedah dipiboga ku unggal jalmi nya. Nah, urang sambungkeun sareng rumpakana pupuh kinanti anu bade Mistati lagukeun ayeuna nya. Tah kieu laguna teh rancangan sadayana nya. Yuk turutan yuk. Rancangan sadayana tiasa maca anu tulisan warna hideung nya. Mistati bade ngalagukeun. Hirup jeung papada makhluk poma ulah hiri dengki sanajan ka sasatoan urang kudu welas asih ulah nyiksa sangeunahna dami boga rasa nyeri. Sakali deui nya. Hirup jeung papada makhluk poma ulah hiri dengki sanajan ka sasatoan urang kudu welas asih ulah nyiksa sangeunahna dami boga rasa nyeri. Sapertos kitu nya rancangan sadana. Yuk tiasa diturutan ku rancangan sareng Mistati. 1, 2, 3. Hirup jeung papada makhluk poma ulah hiri dengki sanajan ka sasatoan urang kudu welas asih ulah nyiksa sangeunahna dami boga rasa nyeri. Tah kitu kirang langkungnya pupuh kinanti ngeunaan mikanya sasatoan. Nah, rerencangan anu soleh anu soleha Mistati bade nyunkeun rerencangan sadayana cobi di bumi ngadamel video nuju nyanyikeun pupuh kinanti atanapi nuju maca teks pupuh kinantinya. Nah, teman-teman, untuk tugas bahasa Sundanya, yuk teman-teman coba. Teman-teman pasti bisa membuat video menyanyikan pupuh kinanti seperti tadi ya, Mistati nyanyikan. Boleh dihafalkan, diulang-ulang di rumah.
Atau Miss, aku nggak bisa nyanyi. Aku Miss maunya baca teksnya aja. Boleh. Dibaca saja boleh. Ya. Jadi Miss Tati mau tantang teman-teman. Karena yang Miss Tati nilai adalah mampukah teman-teman menglafalkan bahasa atau tulisan-tulisan bahasa Sunda dengan baik. Seperti itu ya. Kalau dinyanyikan lebih bagus lagi. Nah, dibacakan juga itu sudah bagus, tapi dinyanyikan lebih bagus lagi ya. Begitu teman-teman. Alhamdulillah untuk bahasa Sunda kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Mugia manfaat kanggo sadayana. Insya Allah tepang deui sareng Miss Tati di pengajaran salajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Biasa di awal hartos nanya. Bye-bye.